Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Harita Jaka Senangling terus datang nyamperkeun ka tempat rubuhna Ki Margarung. Sedengkeun Ki Margarung bari sumengirahan kanyeri harita ngoleal hudang terus diuk. Carwaka bisa cengkat nangtung. Jaka Senangling sanggeusna deukeut terus nyarita ditujukeun ka Ki Margarung. Ki Margarung taruh tutas lekasan. Sapasang senjata calin begu Andika kapaksa kukuring dipotong-potongkeun. Ganuh hati Andika geus moal bisa ngagunakeun di eta senjata. Kituna teh lantaran akibat tina tindakan Andika anu geus salah ngagunakeun kamampuan diri digunakeun pikeun dasa hayang binasa ka sasama. Kayan Andika anu keur nyandangan tatu di jero jelas butuh waktu pikeun mulihkeun eta kaayaan. Anu matak Andika jeung Barakala geus moal bisa neruskeun karep jeung pamaksudan datang ka kampung kahuripan. Leuwih hade aya nama Andika duaan gancang tinggalkeun ieu patempatan. Samemeh kuring robah pamikiran pikeun ngalakukeun tindakan anu leuwih kajem. Sikap jeung caican Jaka Senangling kawilang tanes jeung anu ancaman. Ki Margarung ngarahuh oge dina jero hatena. Manehna puguh teu nyangka sacongo buuk bakal kasoran eleh jajaten ku Jaka Senangling. Ki Margarung cengkat nangtung terus ngareret ka lebah Barakala anu jadi muridna. Nu direret ngan gancang datang nyampeurkeun. Ki Margarung bari sumengeunahankan nyari neuteup ka Jaka Senangling terus nyarita. Dewek rumah saeleh jajaten kaseucih pangarti ku ilaing Jaka Senangling. Dewek arti kana caitaan si laing. Memang benar mun ilaing nyar binasa ka dewek jeung si Kala. Tang cuma make kudu hese. Dewek sadar. Tindakan anu bakal dilakukan ku dewek hayang menangkeun hadiah sayembara teh memang salah. Kala bodeng dewek Kala. Jajabkeun dewek balik Kala. Barakala harita terus ngagondeng Ki Margarung anu jadi guruna. Sedangkan Jaka Senangling ngabagikeun paneuteupna ka Ki Margarung jeung Barakala terus nyarita deui. Geus waktuna Andika duaan ayeuna ninggalkeun ieu pasempatan. Ingetkeun ku Andika Barakala. Geus teu kudu boga deui pamikiran hayang meunangkeun hadiah sayembara. Ku cara hayang ngabinasakeun si rawing Bapak kuring. Sabab mun Andika keukeuh masih keneh boga pamikiran anu saperti kitu, kuring geus moal mere diampun ka Andika duaan Barakala. Barakala asa meotan awakna. Anu tadina gagah dangah teh
geus ka Bandungan tahapan Anjeun Pangartieun Jaka Sundangling tetela leuwih punyul tibatan Ki Margarung anu jadi guruna. Dina kayaan bari jeung eta bari jeung era harita Brakala maksakeun maneh nyarita. Moal dewe geus moal mikiran deui ngeunaan halias sembara Jaka Sundangling anu matak ayeuna mah rek terus mulang we bari ngajajabkeun Ki Margarung hayu tuh ki urang balik geus kitu mah harita Barakala bari ngagondeng Ki Margarung anu jadi guruna terus ini ninggalkeun eta patempatan sedangkeun Jaka Sundangling bari merhatikeun nu ini harita ngomong dina jero hatena. Aing jadi ingat kungsi nyarita ka non Alina mun aya kasempatan pikeun kabur ngaloskeun diri leuwih hade datang ka kampung kahuripan. Wah boa non Alina keur ngajugjuk ka kampung kahuripan. Nya bener sigana mah non Alina pasna oge bakal datang ka kampung kahuripan. Leuwih hade mun kitu mah aing ge kudu ulang ka kampung kahuripan we. Sakalian bisa tepung jeung keluarga anu geus lila ditinggalakeun. Jaka Sundangling harita jadi nangtukeun sikapna pikeun terus lumampah ka kampung kahuripan. Tunda anu kacarita caturkeun harita Nang Bule jeung Manggali anu keur lumampah rek ka daerah Rawa Lagadar ngadatangan Ki Jarungkang si Cagal Gunung Puntang di padumukanana. Waktu ngalarekeun heula kacape dariuk hanapeun tatangkalan anu jarakna teu jauh ti jalan anu keur di sorang harita Manggali nyarita ka Nang Bule. Hai alah laku haljelan ari geus kacal jang ingsek-ingsekan aduh mang mati baheula ieu teh lamun kastirisan tongong geus pasti weh kana emplu mang menjadikan membogaan pemikiran ieu teh nang. Maksud mang teh emutan kumaha kitu mah? Begini nang. Ketentuan tentang waktu yang diomongkan sama Ki Jarungkang teh memere waktu 3 poe nang. Dengan demikian maka kita harus berupaya sekuat tenaga nang ya. Sebelum 3 poe kita sudah sampai ke tujuan nang. Nanti kalau kaputingnya di jalan ya kita terpaksa biasa istirahat tidur di alam bebas nang ya. Jadi besoknya ya menjadikan tidak usah leueuh lagi gitu nya. Gara-gara si Mang nyebutkeun peluk abdi jadi kacularan ya. Nya ari keur abdi mah nuhun we ari Mang kagungan emutan kitu mah Mang. Abdi satuju urang geus naon teh tos dugi ka tujuan serta acan tilu dinten ya Mangnya. Sakumaha waktu anu ditangtukeun ku Ki Jarungkang teh nya Mang. Aslina Mang mau ngajakan deui leureuh Mang. Hai, aslina Nang swear ngapain nggak bohong. Kita harus sesuai dengan komitmen dong. Mang tidak akan mengajakkan lebih lagi, Nang. Yang penting kita akan segera sampai di tujuan gitu, Nang. Bukan apa-apa, Mang menjadikan khawatir
itu Nyimas Resmiati yang begitu cantiknya, yang bahenol nerkom, si cantik jelita akan dikurang ajarin sama Ki Jarungkang. Aduh, galido si cantik jelita, si nong drink kalau di tandasa gitunya ku Ki Jarungkang. Enggak. Malah ada lagi yang harus dipikirkan Ceh Nang. Nah ngenaan masalah naon gitu anu kedah di emutan teh Mang? Iya. Mang membayangkan ini manangnya. Ketika sudah panggil dengan Ki Jarungkang, iya. Sudah bisa dipastikan Ki Jarungkang tidak akan memikirkan tidak akan memikirkan begitu saja. Oh, masih ke Nyimas Resmiati gitu. Eta. Tentunya juga dia akan bertarung lagi untuk mengungkulan lawan. Katakanlah Ki Jarungkang bisa diatasi lah. Akan tetapi ini Nang, kalau Mbah Jalu Gangsa, gurunya Ki Jarungkang, kemudian pipilun dan membantu kepada muridnya. Nah, akan barabe juga Nang. Abdi ngartos Mang. Tapi punten abdi sanes bade mayunan yang maknya. Oke. Sanes bade mayunan. Margi urang memang tos janji sareng janggupan ka Juragan Ranjaya bade nulungan ke Resmiati. Sip atuh Nang. Janten saupamina dugikeun ka kedah ngayonan Mbah Jalu Rangsa Jalu Gangsa Nang. Tah eta. Eta mah tos resiko anu kedah disingharepan ke urang Mang. Memang betul begitu Nang. Akan tetapi yang menjadikan Emang salempang ya Nang ya, seumpamanya ini mah, seumpamanya saja Mbah Jalu Gangsa ternyata memiliki kemampuan lebih hebat. Bagaimana kumaha Nang dengan nasib Mang dan Nyimas Resmiati? Tekendah waka keemutan ngeunaan masalah eta mah Mang. Anu penting mah urang tos upaya sakuat tenaga kitu Mang, tong waka kumeok memeh dipacok. Naon teh cenah ceuk Mang teh mah ulah pesimis. Iya betul Nang. Saupami hasilna henteu luyu sareng harapan urang, ya eta mah tos takdir we Mang. Ayo urang ngeuleuh deui Mang. Oke, siap Nang, siap. Geus kitu mah Nang Bule jeung Manggali harita nuruskeun di lampahna. Waktu kapentingan di jalan da puguh jauh ka pilemuran, harita duanana terus maronok di alam bebas. Wanci isuk-isuk baraya. Dina poe isukna minangka poe anu kadua, harita terus arinit deui neruskeun lampahna. Dekat satu di jalana harita waktu geus rek tepi ka daerah Rawalagadar, Nang Bule jeung Manggali anu keur lumampah teh dihadang ku jalma anu cangkung gede. Make baju saukur rompi unggul, pangawakan jeung sapasang leungeunna beberehilan teu beda ti binaraga we mun zaman kiwari mah. Make salana pangsi anu gede anu ngimpangan jeung tangtungan badana. Eta jalma anu namangsana nyarita soranna teh nyimbang jeung tangtungan badana. Nita eureun kana Bule jeung Manggali. Woi. Hop sia. Montong wakali teruskeun lempangna sia. Saha main wana? Anu saurang mah budak keneh deui kana. Walah dewek
ngaran dewek balung umbul ya anu ngajaga ieu patempatan nyata jalan anu tembus ka pademukan Ki Jarungkang. Jadi dewek anu dibere tugas ku Ki Jarungkang duluan dewek pikeun ngajaga di dieu. Jelas deui saha maneh duaan naon maksud tujuan datang ka dieu heuh? Oke bro. Baik bro, akan saya perkenalkan diri. Saudara Balung Umbul ya. Oh. Namaku Gali Surali, si jawara idaman yang disukai kaum wanita. Hai. Kemudian ini keponakan atau alu aku ini teh namanya Dang Bule ya. Tentang maksud dan tujuan yaitu akan menjugjug ke pademukannya Ki Jarungkang, si jaga Gunung Buntang ya. Begitulah saudara Balung Umbul, alah menjadikan bebelihan begitu badan dan lengannya luar biasa binalagawan segala macam. Malih duaan as kaasup jalma asing euy. Hartina moal bisa datang ka pademukan gunung dunungan dewek Ki Jarungkang. Tadi isuk-isuk kakarek mulang. Bari mangulwan noja keulis pasti lagi ayeuna keur istirahat bari suka-suka. Anu matak moal bisa diganggu jeung deui sakut jalma asing mah moal bisa asup ka daerah Rawalgadar. Jadi maneh gali ejeu maneh ye pemilik keneh sak na bule mending kene geus balik deui. Manggali kangaranan babarengan jeung Dang Bule. Harita teu ngarasa sentar ningali kana pangawakan Balung Umbul. Sikap jeung caritaan Manggali tetap tenang, percaya diri. Saudara Balung Umbul, jangan menjadikan mengusir begitu saja dong. Bagaimanapun juga kita berdua ini harus memanggihan Ki Jarungkang. Dengan demikian maka kita tidak akan bisa dihadang-hadang dong. Rintangan apapun akan disinghareupan. Yang jelas harus papangih dengan Ki Jarungkang. Bisa dimengerti kan? Balung Umbul langsung amekeun. Sabab Manggali keke dina sikap dina karap jeung pamaksudanana hayang manggihan Ki Jarungkang si jaga puntang di pademukanana. Ya. Maneh wani nyarita kawas kitu sagali. Kali Surali kopok. Ruang adar sia. Pagingkeun ku aing. Jadi maneh duaan teh rek ngabangkang kana caitaan dewek. Kurang ajar sia. Mun maneh duaan kekeh wae maksa teu meunang diusir jeung dihalangan, kapaksa cewek bakal ngalakukeun tindakan sia. Mun tong katuhung sagali Surali goblok. Maneh duaan mun leungeun jeung suku maraneh ku aing dipotong-potongkeun sia. Manggali teu sieun ku ancaman Balung Umbul sigana teh. Harita Manggali nyarita deui. Hai. Aku si jawara idaman dan Dang Bule, aluku ini tidak akan menjadikan seuneun bro sama ancaman kamu Balung Umbul. Sekarang mah aku akan berikan katangtuan kepada kamu. Ya? Iya. Katangtuan kumaha sia jawara idaman kurang ajar. Dasar jelma saeunan sia. Biar kurang saeunan juga kan tetap jawara idaman kan? Jawara idaman. Jadi begini ya bro.
Katangsuan dari aku, Balung Umbul, dengerin nih, Kujajimir. Kalau kamu dapat mengalahkan ini nih, Aloku Nang Bule si ganteng. Tentunya juga menyelehkan saat bertarung. Jadi kalau Nang Bule yang kalah, maka kita berdua sudah dipastikan, dengerin nih ya, akan membolehkan pamaksudan, menjadikan pergi meninggalkan tempat ini. Begitu tah Balung Umbul? Yah, kurang ajar sia. Si lain memang kurang saedan sagali. Kawala kalap seteh. Bagedeng aya katang tuan kawas di depasun segala lupa sia. Dewek anu bisa ngelehkeun anu manes sia. Budak satepak kawas Nang Bule ngan sakeak ku dewek bakal ngacoprak sia tah. Sakali yang selain tong hiji-hiji yang lawan dewek mah. Bener maneh wani? Hah? Wani tarung ngalawanan dewek? Gimana Lang? Gimana? Nulisaurkeun ku Mang Abdi memang leres, tapi puntennya Abdi sanes bade nganggap enteng kasalira da. Namun tekad Abdi memang tos moal robih deui kitu. Kedah kapadudukanana Ki Jalungkang. Anu jelas Abdi sangtosna oge bakal ngabela diri da. Jadi kahudang amarna Balung Umbul. Terus cerita deui, ya. Hasok maneh malunur sia. Garis sulali jawala kurang saeunan. Ku dewek bakal dipotong-potongkeun sia kokot jeung cokot teh sia. Terutama isi Nang Bule ye. Wah, pemilis-pemilis kueun sia. Molor sia gali. Hai. Aku tidak usah dititah, Bro, untuk menjadikan mundur. Aku sudah tentu akan mundur dong untuk pembadungan kamu yang akan ditumbangkan sama alo aku. Kalau kamu tidak percaya, ya ayo buktikan dong. Balung Umbul, buktikan dong, jangan cuma peporongos doang. Mang undur dulu ya Nang ya. Manggali ngagajeng luncat menuju ke tempat anu rada anggang. Sedengkeun Balung Umbul harita ngawangun pasangan. Bari semu anu ngapuleng ka Nang Bule terus cerita. Jah. Nang Bule. Maleh montong kaduhung sana Bule. Mun sakedeung teuy kokot jeung cokol maneh bakal dipotong-potongkeun ku dewek sia. Maneh saukur budak satempak anu sakobel. Ku dewek mah moal hesieun podanu kieu mah. Dina karakterna Eyang Buana Putih, sikap jeung caicaan Nang Bule tetap tenang. Kekendah waka ngaheulakeun cariosan atuh margi anu tiasa dipotong-potongkeun bal teu tiasa ngalawan mah tangtu sampe kitu. Sampe mah tiasa dipotong-potongkeun nya. Punten je. Apalagi Abdi mah sanes tangkal sampe. Tangtos we bakal ngabela diri. Yah, kurang ajar. Kurang ajar sia. Rasakeun sia. Tang rasaan saya potong-potongkeun ku aing. Kajeng sabrut Balung Umbul maju narajang. tapi ngan sajolelat harita Nang Bule geus aya di tukangan badan lawan. Sok lelat plos. Balung Umbul leungiteun lawan. Sedengkeun Nang Bule anu geus aya di tukangan badan lawan harita nepak bujuna Balung Umbul. Ngajadikeun Balung Umbul ngakurebug kaget. Plak kios gurubug. Balung Umbul ngakurubug
baritus ngabalikeun badana ka tukang. Katingali nang boleh ngajanteng nangtung. Wah, cangkar kehet gua ajar. Maka jeung lepak bujut segala rupas ya. Rekulinkeun ka dewek main cenah bule. Tadas ya. Kejeleng sabrut. Balung Umbul maju dina rajang lantaran ngalasa panasaran. Oro kaya nang bule geus bisa maca karena tata gerak anu jai lawan. Harita ngajoelat terus luncat kabelah tukangan badan lawan. Saterusnya nang bule leungeun katuhuna ngepret karena celi katuhu anu jai lawan. Joelat tepret celi sakjuk jeblok deh. Oh sia. Wah, tak gerak sekal. Dewe kebolongan sini. Lalawa sini. Balung Umbul ngagurubu. Ngagoro kaget dinahankan nyeri beretus ngajari jaga tukang. Ningali Balung Umbul cari katuhuna kabenangan ku kepretan leungeun katuhunang bule. Harita manggali nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Balung Umbul. Hai. Balung Umbul. Kamu mah bertarung teh hanya mengandalkan berdasar tenaga saja, bro. Belum apa-apa, serikatu kamu sudah kemenangan kan dikepet sama lawan. Aloku teh menjadikan cuman bisa mengomong saja kamu mah Balung Umbul. Cuman punya sepasang leungeun yang beberhilan. Bertarung mah bukan hanya mengandalkan pengawakan wungkul dan juga tenaga wungkul, bro. Akan tetapi membogaan juga kemampuan ilmu bela diri, ya, dan juga bisa mengatur strategi. Begitu eta kumul. Balung Umbul bukit bedah amarahna jeung rasa penasaran. Saya diri deui ngabangun pasangan. Mulelang kanang bule bernyarita. Yeah. Maneh kurang ajar salah bule. Tu ngomong heula blog. Rek lepet kana cerita ngomong heula geus teh. Oh, ngabongohan sia. Abdi mah sanes ngabohong nanti ngabongohan atuh mang eta mah lepas di dinya we anu balangah. Janten wayahna we lah kedah ditampinya kedah ditarimakeun. Montong jeung sarikeun sia ken. Sakedeung de maneh anu bakal kabeunangan ku palajang dewek salah bule. Rasakeun sia. Hei. Kejeleng sabrut Balung Umbul maju dina rajang. Sauhiuk tonjokan jeung tadungan Balung Umbul pilih genting arah karena anggota badan lawan. Oro kaya panarajang Balung Umbul taya anu kena karena anggota badan lawan. Sabab kacepetan gerakan nang bule henteu bisa diimbangan ku manehna. Kajeng plos. Hiuk telat plos. Dina hiji kasepetan sageusna nyingkahan panarajang lawan, harita nang bule luncat ka luhur, saterusna suku katuhuna najong kana cariham lawan. Sat. Hiuk. Ceblon. Wah. Jadah cariham aing bolang anjir. Bolang saya bayu. Aduh. Wah, asal jeung soaleur. Balung Umbul ngagero kaget bari nahankan nyeri, bari ngadaligdeug mundur sababa lengkah ka tukang. Gancang Balung Umbul mancukeun terus ngusapan careham belah kencana anu karasa nyeri kebenangan ku tajongan nu jadi lawan. Manggali ngagero deui mapanas anu jilawan. Oi, ulah demel. Makanya hei bro, kamu teh jangan menganggap enteng sama alo aku.
Jangan meninggali budak kene atuh bro. Panajang kamu tidak ada satupun yang menjadikan kena sama sasaran. Malah sebaliknya, carehan kamu yang kebenangan. Kalaos panginten. Ya sudah aku katakan. Kamu biarkan si Boborose ya sampai apa itu rehab lanjut, tetap dong tidak akan mampu mengelehkan alo aku nang bule. Percaya sama aku bro. Mau kecak apa lagi kamu? Balung baru kumul-kumul? Balung umbul Nini tinggal hegak napasna terus muleng kanang bule bernyarita. Aduh dewek itu na siya kudu elehku budak sanjabak siya galis lali belum bukan jeng dewek kudu rubuh segala rupa budak sanjabak. Wah ayo nama rasakan siya. Kajulung sabrut balung umbul maju di narajang. Sedengkeun nang boleh harita ngagajang loncat satengah badan kaluhur. Saterusna ngabendung kadatangan panarajang anu jelawan ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana. Sakyuk kejelang sakyuk kekelas. Balung umbul ngabangkiung mundur sabalengkah ka tukang. Sedengkeun nang bule mancuh kentang tunganana. Balung umbul anu ngabangkiung ka tukang harita ngajaga kasaimbangan badana, bangkiung daligdeug laneg. Balung umbul ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug terus mancuh ke di tangtunganana. Bari merhatikeun kalebah nang bule harita balung umbul kerung bari ngomong dina jero hatena, anjir urang ajar ya. Panajang aing dipendung kulengan sinang bule. Waduh aing kawalahan ya. Kalah ka aing anu ngabangkieu mundur ka tukang. Kenyataan nu teu bisa dipercaya ku aing. Sinang bule tetela boga kemampuan ilmu silat jeung kekuatan tenaga lapisan nu hebat. Tapi aing masih kene penasaran ku kalah kumaha oge. Kalah kumaha oge sinang bule kudu eleh wae. Balung umbul anu tadina boga nganggap nganggap enteng kanang bule anu dianggap sakeupeung jeung bajuna sarta bakal dipotong-potong ke dengan jeung sukuna teh tetela mibanda kakuatan kemampuan ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisan anu hebat. Balung umbul masih kena penasaran sigana mah harita sagali diri pikeun maju narajang. Dah boleh. Aduh, dewek masih kali penasaran ya. Sabab dewek tepikeun ka ayeuna acan bisa dilebuhkeun ku Malaysia. Anu puguh mah Malaysia anu bakal dilebuhkeun ku dewek nang bule. Mangga. Mangga mang kantun buktoskeun we eta mah ku mang ulun umbul balung umbulnya. Apanan ya memang kedah dobi karense ali ijen jajaten mah seni punten ya sanes nangtang abdi mah nya anu jelas abdi duaan kedah tepang sadang kejarungkang kitu margi Nyimas Lesmiati bakal dibebaskeun ku abdi. Saunahna senjata PT sia lah boleh. Rasakeun sajakar keheg kurang ajar, rubuh sia. Kecurung sabrut. Balung umbul maju dina raja ngagunakeun kakuatan panarajang anu sapinuhna. Nang boleh nangtukeun sikatna geus waktuna kudu ngarubuhkeun nuju lawan. Waktu datang panajang lawan mangrupa tacungan anu ngarah kana dada lawan harita nang bule ngakilek ngingkahan panajang lawan. Bubuk kilek plos. Saterusna nang bule ngareundeukeun badana ka handap.
ngajadikeun kajadian saterusna nang pule ngasukeun panajang leungeun katuhuna kana lebah palangkakan lawan keuna pisan kana lebah kantong Semarna releg sak hiuk cebrot wah anjir kurang ajar jalah ngomong lagi aduh wah anjir soal anjir mana gelo dalam boleh kumawadi segoblok si Franky kerkulem di kagugahkeun sia ngeuli jadi bisa seolok aduh ningali balung umbul geus dirubuhkeun harita manggali ngagajeng luncat terus muru ka tempat nanang bule bare merhatikeun ka balung umbul anu ngagoler manggali terus nyarita ahai kamu mah sudah tidak benang di mejaan balung bekokomul ya masih balung kokomul sudah beberapa kali aku ngomong sama dikau kamu tidak akan menang kalau bertarung melawanan alo aku nang bule dah bejeger kamu mah bandel burawong sih sekarang menjadikan terbukti kan nah kamu roboh dan humaragung kesakitan ya kemudian itu lah bebengok lah mohon bebengok apa itu menjadikan meringkuk bebengok kamu dangel kan tidak berdaya hai ya kalau bilang begitu mah itu bebengok kamu terima saja itu mah balung kuku mual. Ayo sekarang mah kita menuju ke daerah Rawalagadan nang wis sebenang ieu bebegugna tah si balung umur teh geus kitu mah nang boleh jeung manggali terus tinggalkeun eta pertempatan harita nyorang anu bakal ditembus ka daerah Rawalagadan pikeun datang ka pademukanana Ki Jarungkang si Jagal Gunung Puntang. Sedangkan di pademukanana Ki Jarungkang harita Nyimas Resmiati mah aya di jero ngon masih dina pangaruh panglumpuhan. Ki Jarungkang harita aya di jero ngon sedangkan Ki Jarungkang si Jagal Gunung Puntang keur ngabagiakeun kadatangan Mbah Jalu Gangsa anu jadi guruna. Ki Jarungkang anu harita keur cumarita. Jadi kieu ya Mbah Jalu anu matak si Resmiati wanu jageulis anu masih kene parawan kene alias masih kene suci di bawah ka dieu teh. Sakumaha anu tadi dijelaskeun si Ranjaya bapana si Resmiati teh dina poe ayeuna teh atuh isukan pancek jeung katangsuan waktu ti urang tangsu bakal aya anu datang bari mawa keur panabusna si Resmiati maranehna moal nyahoeun mun bakal dilicikan. Ya, anu sok padahal mah geus meunang panabus mah tetep si Resmiati dibikeun ka Mbah Jalu keur nyampurkeun kakuatan ilmu Mbah Jalu teh. Ki Jarungkang ngajelaskeun ngeunaan rencana licikna anu aya hubunganna jeung Dimas Resmiati. Harga Mbah Jalu Gangsa ngarasa suka jeung sugema hatena. Dewe kalasa suka jeung sugema hati euy. Ngadenge caritaan maneh. Ungkang. Wala satuju kana rencana licik aing. Rencana licik si laing. Nu dilakukeun ku ilaing eta bukti tanda ilaing bener-bener ngabaki kalau dari guru. Sakumaha nu geus dicaicakeun ku dewek dina mangsa dewek numpi diri
olah tapak dewek bisa nyiptakeun kekuatan ilmu pamecat nyawa anu akhirna